lamun dijabarkeun penyakit paling hese cek Imam Ghazali horenganan penyakit aduh. Urang mah teu karasa tah aduh teh horeng penyakit. Aduh teh penyakit aduh. Sebab moal pati nyebut aduh lamun teu tersangkut di jero hate sesuatu. Sok geurage. Ketika orang mencintai selain Allah, mencintai awak orang, ketika awak orang lecet, naon diucapkeun? Aduh. Cinta awak berarti. Ketika orang salesma nu diucapkeun? Aduh, berarti penyakit tah. Eta penyakit aduh teh ku cinta awak. Ketika orang make baju bagus, baju orang kakeceretan ku batur, cinta orang ka baju, nyebutna naon? Aduh, cinta baju. Ketika motor orang ieu keur dilempangkeun haju kasenggol ku batur, nyebutna naon? Aduh deui bae cinta motor. Masya Allah karim penyakit aduh teh orenganan eta teh penyakit teh terjangkit di setiap hati manusia ngan dijabarkeun we heula ku kula ti ditu mah hazan, khauf dan lain sebagainya disimpulkeun ku Imam Ghazali aduh. Asa jelema menyebut aduh we, enggeus eta berarti berpenyakit. Tah ieu lah penyakit aduh. Sok geraget. Setiap perkara anu kehilangan di diri urang, anu kurang dicintai pasti aduh. Penyakit eta lah anu kurang kudu dileungitkeun. Urang kehilangan jabatan, lamun urang cinta jabatan pasti aduh. Urang kehilangan kesehatan ketika urang cinta awak urang pasti aduh. Urang mencintai baju urang, kemudian baju urang rusak pasti aduh. Urang mencintai harta ketika harta urang rusak pasti aduh. Urang mencintai istri ketika pamajikan urang kabur pasti aduh. Urang mencintai anak ketika anak urang eueuh pasti aduh. Nah iyalah aduh teh horeng penyakit atakos kitu teh. Nah iyalah menjabarkan Imam Ghazali tina penyakit-penyakit nu bakal ngerusak karena keyakinan orang ka Gusti Allah adalah aduh. Tidak penyakit aduh eta lah mun kurang dileungitkeun setik bakal moal aya pertanyaan-pertanyaan jeung bakal moal aya aduh-aduhan sehingga jelema lamun cintana ka Allah hungkul dibere penyakit teh moal aduh-aduhan. Alhamdulillah. Ketika Kangjeng Nabi Yusuf diasupkeun ka sumur emang nyebut aduh teu. Alhamdulillah ternyata secara zahir tersiksa horenganan di jero sumur lah kapanggih jeung Allah. Ketika Kangjeng Nabi Yunus diasupkeun ka laut, dibalangkeun ka laut, dilegleg ku laut, kabeh ngajerit kapan jelema anu di kapal teh hae tah jelema secara mata kasat disiksa tapi ternyata horenganan di jero laut lah kapanggih jeung Allah. Masya Allah karim.